Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Boleh lalagan. Kitab buatan wali nyaksian di kurang dideng baca haju kurang didengekeun atupan ieu jadi saksi utawi iku jadi saksi nu nyieun mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nu nyieun utawi kadinya tah nyieun iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buat ting sohibul kitabna ieu musannifna nyana keur hadir di dieu ulah dikira baheula abah ngaji Ihya Ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin ba'da maghrib keur meujeunna dibahas aya belah dieu tah belah kulon jelema make jubah kasep eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyeleuk ka belah kaler ka dieu eureun deui ngajina gitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji we almarhum Abah Minhajul Abidin ba'da maghrib Lila terus eureun beres ka jero belila deuk salat isya nanti nu biasa 8:30 ieu mah datang ka jam 10 santri teh lila ngadaguan kana kaluar geus we terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh buah eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba eta tuh ieu buat teh hadir ya belah mana meureun teh nyaho dideleukeun we nyangan nyana paling neuleukeun ka nu nundutan nyana ye tah budak teu nganggap cenah ka aing sial jasa Masyaallah beda tuh aing ngaji jeung ke kitab wali mah lain deui ya Allah nyadarkeun diri urang ngarasa diri urang loba dosa sebabnya nama geus jadi ahli Allah urang dibaca berarti urang cinta geus cinta ka wali Allah tuh diaku kunyana ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kadanan urang ngarang maca-maca. Macana ge hese atuh ngahartikeun makomo atuh urang ngadengekeun sadatangna otak urang jalain otakaneun urang atuh ieu mah ngan sadatangna bae urang samampuhna gegedena majalaina naon nyambungkeun diri jeung para ulama nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah Subhanahu taala. Jadi komo ieu mah kuari ngaji anu geus teu kapake ieu hukum-hukum teh teu dipake di negara urang mah ngaji bab kisos padahal nas walil qisasi hayatu ya ulil mun di hiji nagara dilaksanakeun jelema zina dihad zina muson ranjam maling potong leungeuna jelema anu maehan paehan deui teu kudu aya polisi tekudu aya polisi teh aja ngamankeun lamun dilaksanakeun hukum Al-Qur'an di antarana kisos di Indonesia baheula di mimitian eta teh geus teu kudu aya polisi jang pengamanan modal kitu paling ge jang perang doang sebab aman atuh urang neundeun sendal di masjid ge sababaraha poe moal aya nu maling kuari mah urang salat Jumat ka masjid teu khusu sendal kainget-inget pikiran teh ka sendal we kodal kulit anyar ya aing aman tante antaran berarti geus teu aman jasa tak butuh polisi jang saeta jang nangkep nu kitu kaasupan setan jadi anu katerapan ku setan nah ieu ditangkeplah ku polisi geus polisi eta kuduna mah nu bararesi sebab jada tukang nangkep nu teu bener prakuari di Indonesia kaasupna polisi teh kurang bener
di mata masyarakat teh polisi ge kurang bener. Bener atuh mah. Bener di mata masyarakat polisi jore jasa heran di bagus-bagus gitu tidak bagus. Jadi bagusan kene abri di mata masyarakat teh abri mah rada deres. Padahal mah polisi eta gede jasa fungsina, tapi tetap di mata masyarakat jore bae hese. Eta meureun namun teu make helm tangkel. Pentil rusak 5.000. Aya SIM 200.000 nego jadi 50, bahkan bisa 50, bisa 25. Itu gara-gara kos gitu tameureunna nentah. Jadi bejore di mata polisi. Bahkan leungit motor geus ulah ka polisi lah, geus kudu lapor. Kunaon emang? Lapor ongkona ngan teu aya dicecer duit deui. Jadi polisi teh jore bete di mata masyarakat, masya Allah. Kos gitulah. Tapi aya bagusna. Jelema ngirim barang ka Lampung sok di jalan teh terus bae dipenta ya polisi naik. Nah, nyana aman tah ka Lampung. Aman ge lain teu mayar aturan beak 1.500.000. Biasa nama 1 juta aya 4 hulu ieu mah ku sorangan atuh gedeannya na bloona lu dibawa kurang tapi aman aya oge rada deres ya. Jadi garetakeun ka zaliman di Indonesia atuh ieu geus nu bareres ieu geus teu berlaku ya hukum ya, tapi urang ku ngajina ge meunang ganjaran jadi nyaho. Walau darabu bisyatin aya hiji jelema ngaran Khalid eta ki Khalid pika sebeleun jelema teh lain pikar sepen Yuni na masalah Yuni tai pajelema teh sayuni aya Yuni kembang bagus dicari uman bae ku jelema kembang mah seungitan teu tetep dicium bae. Aya Yuni na Yuni tai. Lamun Yuni tai mah boro-boro ieu mah eukeur di lantai di kursi tetep dicempal balangkeun Yuni tai ngaranna. Lamun boga minantu geus Yuni tai atuh keur dieu ge dicempal balik sia Yuni tai. Tapi lamun urang bonan Yuni kembang, masya Allah aya di mata sareungit bae ka mana si eta eueuh ditatanyakeun bae ka mana eueuh teu kadeuleu ditatanyakeun bae ta eta teh Yuni kembang. Ieu mah Khalid mah kaberan Yuni tai geus kasebeleun jelema pikaresepeun peureup. Khalid luar biasa ya jadi ancaman kitu rekan-rekan pasti nu mantak kos kitu teu jujur. Tadi nama rekan usahanya na di limbah teh buhal luar biasa jeung babaturanana aya meureun bangsa 10-an mah babaturanana ke pabrik bareng ke kemana bareng di warung bareng ai kuari ieu dikucilkeun diisolirkeun jadi dikucilkeun tak ieu direncanakeun dek dibunuh ki Khalid teh kuno 10-an 10-an teh ki dadap ki waru ki pengki ki awi ta eta tah nu 10-an loba nah jol deh ki Khalid bener datang di gurumutan. Jadi ki Khalid datang di gurumutan ku 10-an ngan make pecut atau make awi ya 10 urang ceger ku 10-an brek ngeringkuk ki Khalid teh teu kebel pae dihajar di gurumutan ku 10-an ki Khalid ternyata pae tapi lamun diperhitungkeun peupehan saurang-saurangna moal mantak maehan. Misalnya kiwaru kumaehan ku neungeul sakitu mah moal kudu pae.
Kidadap ge neungeul sakitu mah moal kudu pae. Ki Awi neungeul sakitu moal kudu pae. Ci Umar teungeulan sakitu moal kudu pae. Zaid teungeulan sakitu teh moal kudu pae. Mun ku sorangan teungeulan sakitu moal pae. Lain kulantaran ku sapuluhan jadi pae. Nah, kumaha keputusan hukum syara lamun aya hiji jelema Khalid misalnya digurumutan ku sapuluhan kemudian pae sedangkan hiji-hijina teunggelan teh anu sabenar mah ghairu qatilin urusan qisasna kumaha fafil qisas alaihim aujuhun nurutkeun cek hukum syara soal kakenaan ku balas patiana qisas ieu adalah aya sababaraha jalan dihitung ku ulama ternyata ayat 3 jalan ngan di dia dipuat nu asohna wungkul jalan kahiji yajibu ala jamil qisas sapuluhanana paehan cek keputusan jalan nomor kahiji sapuluhana puluh kabeh alasan nu mantak dibunuh supaya ulah terjadi deui pengkeroyokan seperti gitu geus aya nama bunuh kabeh supaya kaila yasiru zariatan ilal qatli ulah sampai terjadi di mun engke dibunuh kabeh 10 batur moal daek ngeroyok deui kahiji. Nomor kedua sabalik latino tadi layajibu ala wahidin minum ieu mah kabeh teu kudu dikisos lantaran kabeh ieu henteu ngeunaan teunggeulanana kapan henteu mematikan jadi sarwajeun membunuh syirih amdin berarti teu kudu dibunuh hanya bayar diat hungkul saurang-saurangna 1000 onta lumayan tah 1000 kali itu hiji onta teh mun urang 1 juta lah 1 juta 10 juta 1000 kali 10 juta seberapa 1000 kali 10 juta ya. Dasar SD puyeng nih mah puyeng jang hitung yang budak SD mah 1 juta tambah 0 hiji jadi sabaraha siapa mesti gitu kan dihesek aneh baik jadi 1000 gitu tambah 3 gitu 1 juta tambah 3 jadi seberapa 1 miliar siapa nyawa ngarantunya rupa itu 1 miliarnya asal kapai ge moal tanya kalau duit 1 miliar moal paling jago 1 juta 2 juta tak geus digenengan we kudu diimah aduh keur carita tak eta kos kitu mahal horeng jelema teh ieu lamun 10 miliar ulah dibunuh bayar diat bae nu cak nu awal mah bodoh kabeh teu kudu bayar diat supaya ulah terjadi deui kaul kadua mah ulah dibunuh sebab pukulanana tidak mematikan mun saurang-saurang mah moal paeh mun saurang mah kulantaran 10-an digurumutan paeh ieu bayar diat bae. Nah kaul nu katilu dibuat di dia ialah nu paling asoh berdasarkan dalil-dalil otentik setelah ditarjeh eseta lamun urang nyaritakeun tarjeh panghese-hesena narjeh sebab neangan kaul nu paling kuat tuh mentek Ibnu Hajar mah jago jasa ahli tarjeh manehanna ieu putus kieu oh ieu putus kieu eta teh lamun jelema geus kos kitu luar biasa otak mah teh urang tinggal nuturkeun bae Imam Romli Ibnu Hajar teh eta bangsa jelema-jelema nu otakna brilian geus teu kudu hararese mukaan ijtihad cara Muhammadiyah mending mun becus buku teh becus atuh teh tingali bae dina kitabna cocoknya ada Ibnu Hajar motom spira ulama cekal bukna tutugkeun habek ulama hese kos
tuh becus bae. Nah kalau katilu asahuha yajibu intawatu. Jadi kalau nukatil musigar tengah nukatilu pang asohna nu dua tadi adalah asupna kana soheh mukobil soheh ialah asoh ialah nu bisa dipertanggungjawabkan yajibu wajib dikisos intawatu lamun memang manehanana mupakat ittafaqu ala darbitil kadarabat manehanana memang benar-benar bertujuan untuk membunuh naimah nurutkeun cekal asah tetap wajib kakenaan ku kisos keseluruhannya. Jadi ditilik heula motifna apakah cuma dek menganiaya apakah memang nyana bener-bener dek ngabunuh. Karena ya jelema cuma dek nganiaya doang terjadi pae. Eta ditinjau heula teliti heula iyalah kudu disidangkeun heula ka meja hijau. Setelah diteliti dari hasil penelitian mengarah karena tawatu ya bunuh kabeh supaya ulah terjadi pengkeroyokan deui. Kuari mah dibalikeun lamun tadi dikeroyok hiji jelema kulobaan eta keur carita 10 mulaina mah ti 2 ti 3 ti 4 ti 5 ti 6 datang ka 10 atawa 50 atawa 100 sarua bae atawa salembur ngeroyok hiji jelema pae atuh salembur kabeh bunuh jadi kumaha atuh asalnya nadeungeul kabehan bunuh bae kabeh ya Allah cenah kula mah nganepak doang atuh sia teh naonan make jeung nepak sagala bunuh bae kabeh bae ya Allah ya Rabbi salembur kosong talembur ta kuari mah dibalikeun aya hiji jelema sorangan ngabunuh jelema lobaan sorangan limanya ngabunuh lobaan aya 10 dibunuh ku sorangan kakarak 10 sabelah aing 40 ya sabelah ieu 40 yang mun hayang nyaho mah ieu mah kakarak 10 leutik tawa 10 mah tah dibunuh ku nyana 10 ku sorangan ai tadi mah itu sorangan ku 10-an ku ari mah 10 ku sorangan masyaallah pohara jasa emang pantes jelema sorangan ngabunuh 10 ge lamun okos Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mah ieu kumisna ge gambaran dina kitu caritana hikayatna ti dieu gede ka dieu makin leutik ka dieu mecut. Jampang jago Betawi mah can sakumaha. Maka dieu wah aduh Sayyidina Umar. Jeung carang seri Sayyidina Umar. Jawara seuri teu jore jawara seuri we kos algojo mah atuh lain algojo wae dipilih badal algojo teu nu tilok seuri tilok paling ge nya mah mesem sabelah teh si Umar ieu teh kacekel ku sorangan pepeuteyanan lamun dikitukeun teh teu nempel urang mapan ku sorangan ge kacekel teh ku gede jasa berarti seter Sayyidina Umar Masya Allah dedeg pangadegna nu luar biasa wah moal aya di Mekah tenarna Sayyidina Umar sieun kabeh ka Sayyidina Umar jadi lamun Sayyidina Umar geus nampiling kelenger Sayyidina Umar sakitu can make menyem-menyem eta oh kok make menyem-menyem teh ieu ge aya hiji jelema gagah maehan lobaan Ki Khalid tatadina kabur ti lemburna haju ka ditu ka Banten belajarnya na di Ciseeng. Waduh luar biasa penca Ciseeng teh atuh ngagelok deh kadinya tata Karawayan. Oh harap tati Cibeong meureun terus kadinya nyana.
permainan nangis bisa pucuk umun satungtung deuleu pokokna mah angan keluar tina syariat eta ilmu kos kitu mah tak rawayan teh kos kitu nya aing moal ngaganggu ka dia ulang ngaganggu kang aing cak rawayan tuh dia ngaing-ngaing itu tah bahasa rawayan mah cakeun aing bakal ngelek ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia bahasa rawayan eta kos kitu sebab aing boga ilmu pucuk umum 40 imah ku aing bisa salengkah tetep aing eleh perang ngan tetep aing kudu perang wae jeung dia tolol teh coba eleh geus nyaho tapi perang wae urang teh bakal perang deui ti mimiti Tangerang Serang Pandeglang tah kadinya ka Cibeo tah eta mah kabeh bakal perang bae mantak ieu kuari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagalana eta teh jana keur nyelidik jalan lain dagang-dagang deui kieu deuleu sejarah Banten emang kumaha gitu supaya engkenya nyaho jalan mun di pasar kemis ka dieu di etek ka dieu mantak nya mah lain sadagang nama karuyuk ge banyak dagang karuyuk terus bae ku nya tah cek nya ge dia ulah ngaganggu ka ngaing-ngaing moal ngaganggu ka dia ngaing-ngaing pokona mah aing bakal eleh cenah mun perang jeung dia tapi aing mah bakal perang bae jeung dia jeblon teh eta iki holid ta beres tamat ti Ciseeng jeung ti Cibeo kuari ka Ciamas Sadigo sada salah sedikit golok wadidinya luar biasa geus asup ka jajaran kitu baju hideung termasuk Haji Podol aya di jonona di dinya hideung teh manu atut kuari mah tuh Kiai Gurun Al-Sub kadinya blonnya blonnya cekul mah tuh Gusti Allah bagus alah can puas keneh bae Haji Mande terus ke Garut ka ditu Garut teh jago permainan luar biasa limbangan pohara eta teu beunang ka toelnya nama aju bae urang Garut jadi hiji-hijina kota teh hiji-hijina kabupaten emang aya kamonesan lamun di urang Bantang geus ti Serang ka ditu geus lah pokona mah Tangerang mah teu boga permainan Tangerang mah di aku bae kukulan teu bae tapi mun gelut menangan ya tugas kitu bae ti dituna tah mah Bandung aya Cikalong kemudian ka ditu mana ngaranna Garut aya Limbangan Cirebon geus puguh Kuningan aya jamun urang nelusuri hiji-hijina kota teh boga permainan tersendiri beda-beda teh lamun permainan Cirebon nya nama ulin handap bae resepna jeung handap aja nama lamun can bisa gelut di kolong sia mah dikaluarkeun ku aing tah eta Cirebonan teman mentak nya resepna di kolong Cirebon lamun Bandung gayana bae heula ditiheulakeun ai gelut mah kumaha engke bae Bandung tah bacana mah jago acting atuh di ditu ge metak Paris Pranon gitu ngarevan Java Bandung teh ahli mode mentaknya nama pohara ai timbul ti Karawang tapi nu ngembangkeun urang Bandung lamun geus permainan Bandung gitekna pohara jasa eta tanya apa pokoknya gelut mah deuk eleh deuk menang sabodo asal penampilan eta Bandung ngaranna nu kos kitu tah lamun Limbangan teuas Garut teuas cenah mah pan cicing bae pan ngahaneng bae tapi terus bae cenah mah disepak urang cicing bae engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui sepak deui ku urang ngancleng engke nya geus ngap-ngapan nyekal deui tolol teh coba eta eta Limbangan tah bagus gitu aya diadukeun satahun sakali Banten jeung Limbangan Banten jeung Garut permainan Banten jeung Garut diadukeun satahun sakali perguruan pencat ya Bandung mah elehan bae Bandung mah matak tilok diajakan nya mah tilu ye Garut Banten Cirebon Garut Banten Cirebon eta nu tilu masih hade lain lalagaan ta Garut Banten Cirebon tilu eta mah terus we unggal tahun
mah diadukeun unggal tahun atuh siapa buka nyaho sih kudu nyaho ti aing bae heran aing mah guruna ku kula mun dibejakeun ngaran-ngaran aya kan moal kula Banten nyaho Cirebon mau Garut geus nyaho jasa perguruan nu kuari nyaho jasa Cirebon nyaho eta tah di unggal tahun tren nya tilok aya Tangerang ngilu tilok aya Tangerang cuman cekolot baheula sing hade ngalawan Tangerang mah sebab Tangerang mah tikoro beda tikoro mah atuh hartina tikoro atuh kabeh ge lempang kan melalui tikoro Banten neuk ka Garut liwat Tangerang asup heula ka tikoro lamun teu pamit di Tangerang eles ya kudu pamit ser nu boga Tangerang Bandung Garut Cirebon deuk tarung di Banten tetep kudu pamit heula ka Tangerang lamun teu pamit eleh bae kajen ku kumaha ge ieu lah pergaiban teh kos kitu jadi kalau mun menganut ilmu pergaiban urang deka Banten aya 4 nu kudu disalaman hiji begitu urang asup ka Serang didinya aya nu ngageugeuh kadua asup ka Banten didinya aya nu ngageugeuh begitu urang deuk asup ka Kesultanan aya deui asup urang ka jero Kesultanan 4 tak urang mun deuk ka Banten teh atuh siapa ngadaharan saoma lulus sih tilok sulam salam tuh teh jawaban nah ieu ge keur carita ilmu Banten tetep ndek tarung jeung Garut di Tangerang kudu hatur salam heula uluk salam heula teu uluk salam geus pokona mah kajen sejuta kali ilmu Banten rarang sadan dibawa ka Garut rarang sadan geus hiji baca hiji berbagai hiji permainan jeung permainan eleh bae kitu kene Garut deuk ngadu di Banten teu pamit heula atuh disepakan ku urang Banten jadi ai boga permainan menteu ngan boga pataluka dia tuh mending eta aduh Gusti Allah lagu keur carita ilmu kadugalaan model kitu ieu ka mana ya Holid gara-gara nama ye guguru jadi jagoan ki Holid teh nah kuari ki Holid sorangan ngabunuh 10-an teu sabaraha ngan ngabunuhna teh murotab hiji-hiji tarung ka dieu sia ceger bak modar ka dieu sia ceger modar nu hiji ka dieu modar nu hiji deui mah diome sia nek sanasib sia jeung itu atuh da kumaha ayo gebugan heula aing can sakumaha kerasa modar murotab hiji pae kabeh datang serse ya tangkep ki Holid bawa ka Polsek Pasar Kemis Polsek sieun dinya mesti ngamuk bawa ka Polres gesieun bawa ka Polda nah diinterogasi lah di Polda keputusan aya di hakim setelah disidang taya menurut hukum syara kumaha ieu wa man qatala ieu Holid maehan jaman 10-an atawa 20-an atawa 30-an atawa salembur muratab hiji-hiji tetap eta Holid kutila buluh ngan ieu anu kan kewajiban KPG kan ieu hayang ngabunuh ki Holid nu mana ieu nu mesti ngabunuh ka ki Holid teh di awalihim nupang awalna nu dibunuh eta lah nu berhak untuk membayar pati balas pati nupang heulana dibunuh saha ternyata nupang heulana dibunuh teh Ki Zayed keluarga Ki Zayed lah nu berhak untuk membunuh ki Holid nu sejen mah atuh aing geus dibunuh mah nya dipaehan deui jangan sakali pan atuh paeh mah geus teu meunang dicaca geus bae eta nu kaditu nu 9an deui diat
jadi tetap keluarga Ki Khalid nya Khalidna dibunuh modar nya ieu nu 9 tanggung jawab keluarga kudu mere diat 1000 aya 9.000 mun aya bapana tanu tanggung jawab Bapak Khalid bapana eueuh aya ge mamang cek mamang sial teu puguh teu karu jabat tilok lamun tilok cenah ka dieu lain mere warisan mere nu kos kieu mamang ge aya ge kakana jeung adina keluarga kabeh tanggung jawab mun henteu di akhirat urang tetep bae kabeleteran eta pan berat eta kos kitu nya da boga kalakuan teu beres tapi keluarga kudu tanggung jawab masyaallah kumaha lamun sakaligus gabunuhna Ki Zaid 10 sakaligus kunyana teh dibakutet di talian dah 10-an nah beres dihijikeun tek langsung pedang budak sakaligus kumaha lamun Ki Khalid gabunuh damaan sakaligus saha ieu anu kamistian kewajiban malas isos malas pati fabil qur'ah maka ieu mah kudu diundi sebab nu awal nu akhir tina 10 undi keluarga ngundi kabeh tek begitu diundi nah keluar Ki Umar anu kudu ngabunuh na ieu nu sejen 9 walil baqina ad-diyatu sasesana bayar diat kultu cek simkuring balau qatalahu gerul awal ketika nu ngabunuh nanti kudu nu awal sakumaha nu tadi prakuari mah bertindak nu kadua nu katilu aso doraka tetep bahkan wawaqa'a qisasan terjadilah kisos walil awal diatun anu kadua kisos sama jadi ngan nu awal jadi kudu didiatan mistina mah Ki Umar lantaran Ki Umar nu dibunuh pangheulana kuari endah anu katilu nu ngabunuh teh Ki Umar hakna dicokot ku nu katilu jadi bae kisosna ngan Ki Umar berarti kudu dibayar dia syarat sahna jadi pamimpin ayat 10 nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun teu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ke urang ngadenge presiden urang gubernur urang bupati urang camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik pan main poleca atau main lang-layangan mobilan eta ngaranna budak letik saya
lurah camat anu bertingkah budak letik mening di talian bae make dadung diseret ganti kudu mukalaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon. Wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja gewi iki anak kiai-kiai yang wis umrohaken merene iku gemblong itu wis ya aja den tengok-tengok ya anak wonge iki sapa jenengane Kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya mengkonon we gedelenge maring kiwa wae ge aja ge antengen ge ono ge aing kasurupan Jawa Serang ye aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon serang ya wis yang wis mah wis bae ya dan isi barakan bae aing bener tentu tuh si bahasa halo kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono serang ono ai peuting teh nya sok ngobrol ku yang didengekeun ai ge sok aja yang seuri guguran melumpat masih kadengen ku nyana aduh cak nya aing telok ngintip meureun maksudna neuleuhan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae. Ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo aya tamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid endi ki bupati we nipas kan orang etis iku masa anak bupati nipas wih orang enak itu kerungune widi aduh iba tereh Jawa kadinya tah kadi tah deket dah nah lain kerojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda orang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tidak tadi bahasa Sunda. Nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki tengenaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan. Maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka UA
urusan anak urusan khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun hadekeun bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sohibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf ieu jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid BAKB masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye mantep kalau bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina di akhirat tuh masalah teh mah sebab lawan ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu masalah tuh walian ieu teh ieu lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tanggeuna nu kadua cak bupati teh. Nah, sakali deui teu sah fala tasihu bahasana lain lalagan fala tasihu. Ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf. Leuwih bahaya. Geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih, ulalala duh cenah kamari di umroh ke geus gantian deui ka ditu duitna uligung zalami ta urut umroh kamari hampura tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula hei cak atut sia tah aing nu edan cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yu ulah pala tasihu wilayatum rat desa wilayah na awewe wilayah tu khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagamaan. Nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun Jurhumiyun mun pokona mah kitu asal urang Arab bae mun pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusan anak dalam negeri jeung luar negeri urusan anak ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap segala rupana pemikiran anak fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan teu etis pemimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian heran. Kudu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model mamar kada. Nah,
eta teh kapan teger ai teger mah kajen guku mage ngeunaheun perang urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye kunaon geus malah menang kajen kuku mage maning dibantingkeun ieu TV-na kunaon lawanna buleudeuy aya nyana kuru jasa ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teh heula ieu mah eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jangan mau geus dipacokan ge batur eureun macok kongkorongok sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorongok deui pacokan batur eureun macokanana tanggah deui kongkorongok goblok kongkorongok deui bae sakitu teh ujung-ujungna pan menang nya eta mantap kudu boga itu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah madak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kuku mah ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajen teuing bari mabok dakwah bae nya mah Habib keur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana nee lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah eueuh bangsa keturunan model Quraisy kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukumat tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsi teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan udah datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah anu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mana yang anu adil mah hese nganu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing ada lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sieun mantek milih eta anu kunaon sieun mantek milih eta anu kunaon sieun mantek milih eta ge engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si belusukan kunaon eta ketembok bakal ditanya emang kumaha gitu
ya. Jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya, kam milih calon presiden, calon gubernur, calon bupati, engke orang bakal ditanya. Si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang, calon di urang merada angel kene lanan bangsa 3 tahunan deui. Gubernur mah meureun tereh. Nah ieu sing hade besi aya cewek, urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah, urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek, gara-gara milih nu teu adil. Sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan, jelema ahli ijtihad berarti pinter, aliman mujtahidan, supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia. Ketika aya nu patali jeung hukumnya na geus boga pemikiran sorangan. Sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen. Walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang. Kumaha ieu coba bawahan aing. Nyana geus boga aturan sorangan, nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim, nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi, kaul ulama. Jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan. Ngeunaheun kena nu patali jeung politiknya geus boga wawasan, patali jeung perekonomiannya geus boga pemikiran, nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan. Ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia. Nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia. Sebab orang kan tengunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasih si kagigir lantaran mayoritas Islam. Ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu. Gubernur teh nu kudu boga ijtihad, aliman mujtahidan, supaya ngeunaheun ka muslim, ngeunaheun ka kafir, kumaha coba. Tah kos kitulah milih pemimpin, geus puguh sama kafir salah. Ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya. Teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Kumantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana, Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina, Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam. Yehehe, atuh deuleu ka ditu. Ka ditu deuleu atuh. Leluhur urang, Masya Allah, mantap lamun aya Kiai Ngabehi. Eta teh Kiai Cina asup Islam Banten. Zaman Syekh Yusuf. Mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten, maka
Kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Syekh Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar, tah ieu tadi dia tah. Ya Allah, ya Rabbi, istimewa Cina mah tiba heula ge. Nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gede daratang. Nah, dengan syarat asup Islam, hidayah datang asup Islam. Udah salah tak asup Islam mah tanya anak anu membawa gitu bendera Banten. Mantap orang lamun ke Belanda, tinggal di perpustakaan Belanda, baca tentang Banten. Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia. Di perpustakaan Belanda, coba ke itu. Suka aja macam-macam. Eta, orang lamun cerita Banten teh kos gitu. Lamun orang nyaritakan tentang Jagur. Teh Jagur teh menang di mana? Eta Jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah, ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten Jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom Syekh Maulana Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si Jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta Banten aya 3 ngaranna ge. Aya 3 tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si Jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang di deuleu. Sok geura deuleu ge kuari ke perpustakaan. Itu di dalam kurang. Nah ya bintangan 9 bintang. Nah tadi naik 7 besi saliru jeung bintang 7 9. Eta bingkisan. Nah kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu Jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia Maulana Hasanuddin dicoba ku nyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang carita Banten mejeuna urang carita kawalian ge emang kumaha kitu ti ditu nama ngan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake Jagur kekuatannya 65 cek nyana ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda 100 meter coba Jagur parah cek Belanda kodo beda cek janada coba celah orang setengah kilo aman cek orang si Jagur moal naon setele datang deh wah ieu mah lain sa Jagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap kabelah dieuna setelan belah dieuna kabelah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jeron teh beres penghinaan teh sebenarnya. Nah eta urang keur carita si Jagur Banten
langanan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan Wali Sanga. Lain lalagan si Jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas nu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur carita belah dieu Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui ku urang asal asup Islam Banten modelna lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae tetapi tetap asup Islam masalah sebenarnya mah janu diakui nama tetap bae otakna adlanna jeung ngabogaan pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae padahal batinna kudu kumaha. Gitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan syaja'ah quwwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lompat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu meunang aya nu lompat pokona tenang salila aing di tengah aing berani okos orenganan di jero nama lu suka gancang teuy mangkono eta menang bas ieu lompat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus udah lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur la lompat nya mah henteu tungguan saja mau bae horeng urang teresepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate aya si eta teh hirup perasaan teh tah eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah ya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi nyieun urang atuh kalem bae engke ge kabayar insyaallah pokona asal di dinya daek ngejual sawah kabayar aja kan ngeunaheun tak kana hatena tinggal sia teh oge nya aing ngasa golok bae nya jadi kira urang lamun lempang di nu poe kan aya anu gagah mah tenang ulah sieun mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngeunaheun kana hatena urang itu beusi aya ririwa tilok anu paeh ku ririwa tilok aya paling ge pinsan masalah geus
karena hatena iya malah Pak Kiai orang lewat kuburan aja kumaha mangkan ininya sok kayak ji tuh kumahanya kumaha menurut Pak Kiai ngendong bayu ada tak Kiai yang peleh eta mah kitu mah geus ulah dijadikan pamimpin tah Kiai kos kitu mah nya sabab bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawan eta mah nyalian tah Kiai kos kitu Kiai orang lewat dia di ditu sok aya garong garongna manggaring marogolok sok pestol ji kumahanya orang hayang hirup keneh kan urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus sak Kiai teu bagus Kiai itu sok aya garong manggaring aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leutik pokokna mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo aya nyau garongna sagade kumaha sih pokokna urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bokem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bokem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bokem moal daek gagonggong anu ieu teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasar bokem geus ya ulah muka pokoknya mah moal ngagogog kajian gue kumaha ge bener urang mah moal ngagogog anjingna mah tuh terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin salasar bokem geus jadi resep awewe ka urang nah ieu kudu syujaan gagah deles sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanianana nu kudu hebat, menteri perikananana kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200.
kudu bisa kerjasama. Ih bener ente sih aing ngomong eta. Nah kos gitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR. Lapor aya naon ye? Jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu. Coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba. Dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ke DPR. DPR memecahkan lagi geus teu barerecos wari mah. Coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan. Bila perlu di jalur atuh 2 jalan teh. Lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh. Jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh. Kos imah bae kos gitu. Jadi kurang teh itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk, ieu paranti mobil angkot, ieu paranti kos gitu. Jadi kula malah menjadi bupati bisa sih. Bener lain sombong lain bener. Bener. Saya mau bangun yang serikeun ka aing. Lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kasalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat deuk ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan mana teh gedungna ngadean deuk ngomong naon coba ayo deuk ngomong naon sadean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat heueuh oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kasalahan jeung kelemahan mah teu loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari tadi kota tadi kabupaten mau di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan ku urang sia tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia. Iya, cek aing kudu mah coba pimpin ku sia ka dieu keun emang aing hayang. Cek nya aing teh hayang meureun. Aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge. Ieu bakar carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge kari itu kan. Cuman terpendam bae. Boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahona naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih. Perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih geus ceuk kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh titah daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep urang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtungna negara sia teh jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtungna mah gara-gara naon dia tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga nginaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 na
Nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakal itu ya urang berhadapan di torek urang heuai atas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah. Nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh jeritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus nyana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadeuleu kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika dicek. Begitu dicek ku dokter ternyata milik Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa padahal aslinya kan buta eta wallahu alam kumaha eta mata kabeh kan bingung kan tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta masa pemimpin kita buta akhirnya dicek kan kalau memang buta saya jangan jadi presiden cek pakai dokter Indonesia cek nggak ulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia luar negeri Amerika langsung di Amerika dicek mata Gus Dur cek dokter Amerika tidak buta dia melihat diajak Gus Dur ya gak apa-apa saya apa dia sih yang blon ceknya dan gitu kajak Gus Dur dia itu kekawasan Allah wallahu alam nggak kumaha meureun beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta ya udah kalau nggak buta berarti sah kan iya wayah lempang dituntun urang di bere lucu bae zaman Gus Dur mah datang ke Amin Rais ge gideg Amin Rais puyeng Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna Gus Dur teh ulah tiada sebab buta konsul sama dokter coba dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais untuk cek ulang dokter di Jerman coba dokter di Jerman cek ulang pakai alat begitu pakai alat bagaimana dok normal cek Amin Rais isi dokter bloon kabeh hasilnya normal tilu dokter luar negeri geus jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah geus pokoknya dokter luar negeri dokter Amerika dokter Jerman dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta lempang tuntun wallahu alam eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas teh nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo kula kan di ditu aya langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato begitu pidato anu kulah yang seri coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian saya baca tadi di Kompas nyana bisa maca di mana ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih kayak kededegekeun we nu sebenarnya buta apa henteu wallahu a'lam kos kitulah ahli-ahli Allah mah ya Allah ya Rabb nanti kula zub inget ka eta teh eta aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng bulede bopengna
gede bopengna begitu ji gede ciknya bopeng lain saya sakumaha tai dipacokan ku kotok begitu bopeng apa arang aja kumaha nyana itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pemajikanna hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu oh eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna justru nyana maca Quran mah kaca kitab mun aya pamajikanna bae tepetikeun deuleu terus salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan besi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki iya kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge geus pede bae di hareupeun salaki teh wow bertingkah sangeunahna nyana atina sangeunahna teh lalu asalah sebab salaki teu neuleu geus sanajan teu wae medak ge biasa bae lah teu laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan je teu kudu di masjid bae jadi wali mah tah urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah asa herang bae sebenarnya mah tah kos kitu ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi taala ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung beres sama kos kitu mah oplo atuh ya teh ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teh lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng jika emang begitu kula kadeuleun teh atuh remeng-remeng jadiana teh tepati kadeuleu asli enggak jadiana oh bener tak kak bener kak ieu cedan wae di dieu kadeuleun teu henteu kadeuleun herang bae herang bae mah cedak kabeh meureun tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala masya Allah karim kudu ngabogan pandeuleu jeung pangucap bisa ngomong ulah presiden teu bisa ngomong ulah gubernur teu bisa ngomong ulah bupati teu bisa ngomong nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae tiluan prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang presiden Jepang imahna luar biasa susurian di tingkat 2 teh masyaallah luar biasa begitu seri ngomong bikin rumah begini seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah iya bagus luar biasa guys kunjungan ke Mesir begitu kunjungan ke Mesir gimana gede deh sarua jeung tadi alhamdulillah saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu oh iya bagus pas ke Indonesia imam presiden Indonesia kok harang ngomongnya nak ini rumah gede amat seharusnya jembatan ada tidak ada ceknya pakai ngebangun ini dulu parah Indonesia mah Mesir orang rada deres Jepang rasa setengah Indonesia mah kakarak rencana doang terjadi pakai ngebangun imah baik sial tadi Indonesia Masya Allah jadi rencana kalut balulu coba kayak di Tangerang rencana terjadi rencana terjadi jadi kos kitu teteh anekdotna teh
eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu kula di mana sih bisa wah cuma teman nang kiai eta ai bener pajaran aing atuh sabodo teh kitu ya Allah rencana sejuta rencana teu pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan heula. Masya Allah ngaya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades bakal aya pilkada bakal pilgub bakal pilpres ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih hiji kudu nu muslim kafir ulah dipilih bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang besi urang kadorakaan 2 kudu mukallaf ulah nu edan jeung ulah budak leutik 3 huron nu merdeka ulah abid 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan nomor 6 kudu nu adil nomor 7 kudu nu pinter aliman mujtahid nomor 8 kudu sujaan gagah nomor 9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara nomor 10 pangdengeuna normal pangdeleuna normal pangucapna normal wacan akidul ibadah wallahu a'lam.